Aduh. Tahu yang kan buka pagawean ya. Jangan ke mana ya. Pemajikan gue seminggu kan balik-balik lantaran beli yang adat. Aduh jual hari itu biar yang piduitan ya sugan hasil. Yang kayak apes mana ya yang piduitan ya sugan ay miliknya ya. Happy duitan ya. Happy duitan ya. Ay musuhna ya, sugan we musuhna ya. Cengek ya. Aduh, punten Kang, di cengek saya. Oh, emang ya naon? Dia perlu cengek ke di pasar ya. Oh, ayo bangga sok. Borongkeun ieu mah. Sabaraha? Sakilona mah 50.000. Bisa kurang meureun. Masuk borongan lah paling sabaraha tah sakap ge tah tingali tah. Tingali tah. Oh, 200 lah. Hah? 200 biasa tuh. Mah Kang, biasa tuh 200. Bagus lah. Borongan tapi nemen ya. Oh, siap. Mah Kang, biasa tuh 200. Nah, kurang mah 200 wae tapi ayolah kajen lah daripada teka incal. Ini mah asli ya, Kang. Lada KB ieu mah cengek teh. Lain kamis, KB mau ieu KB ge lada tukang aja Bisi gitu. Bisi ain mamisan ngaran amis mah tah pepaya Kang, karak Kang. Kayak KB mah KB ge atuh ham. Nya tuh. Masa Kang. Sok tinggalin dah. Ayo sok mangga. Aduh. Ini 200 nya, ini sok. Ayo nanti di pasar. Ini sok kayaknya malah. Nges aja lah jadikan 200. 200 nya. Ya kalau butuh we ieu mah. Berarti di petiknya paling ending Kang. Anjing. Heeh, mohon. 200. 200 nya. Mohon. Nah. Di dua. Nya atuh nuhun ya. Sing lada basing amis kos masih Ya lain bisi gitu ieu mah. Asli lada kabeh tah. Jajal asan hiji Kang. Lada ieu mah. Mau ngabong ieu di dieu mah. abdi mah Ieu pangaris ya. Ya. Mayan 200 da ieu mah teu nipu ieu cuman ngabebodoh. Ieu mah. alah panennya nah kamari duitnya atot ke Mangdalan ini masih diborong ini bukannya ke pasar tapi lumayan lah arek ieu mah mending nempuan cabe sukeun we geus paranen kieu ya teu keur boga duit ya Jih, itu saya di kebun. Ayo, tempuh. Jeh, terus Kang Ujang. Ya ke ngalah cabe. Oh, cabe saya tak gitu. Oh, orang kan kemarin ngaborong di Mang Dahlan 200.000. Iya, kebun orang. Oh, nyatanya ada abi ngaborong 200.000. Dan kudu di ala ieu nya. Kasih lu ina kamari. Iya, Mang Dahlan kemarin ngaborong orang di Mang Dahlan 200.000. Buset deh, tak si dahlan ya. Ini seborong kami mulai dia. Nah, geus 200.000 kamari kontan. Cak ulah ieu mah diborong rek dialaan ku urang ieu. Sugan teh anu Mang Dahlan. Berarti abi katipu meureun. Katipu. Aduh, si Dahlan. Hah?